Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Wargana sigada wajah majuna rajang. Angin sameran panarajang senjata gadana nebak kuat kana badan lawan. Babukan senjata ngarah kana sirahna Jaka Sinangling. Tapi wargana jadi kagetin sabab harita bari ngakiwar kagigir senjata iket Jaka Sinangling. Ngabenung naki senjata gada lawan nimulkeun sora anu ngablentrang. Sakiuk blentrang. Daligdeug. Wargana ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang mangsa senjata gadana anu jieun tina wajah bantrok jeung senjata iket anu jadi lawan. Wargana sigada wajah gancang mancukeun tangtunganana. Terus kabangun di pasangan bari ngomong dina jero hatena. Ramcana. Ilmu silat si Jaka Sinangling cecel tapi bisa dianggap enteng. Ku kakuatan talaga lapisana ikat tina kain bisa dijadikan senjata. Sarta mampu ngabenung senjata gada aing anu dijieun tina wajah. Anjir. Aduh, rupa-rupa pisan ieu mangkluk. Ningali kana ieu kanyataan jelas si Jaka Sinangling teu bisa dianggap enteng ieu mangkluk teh. Aing kudu leuwih ngaroncatkeun kakuatan panarajang mun kayak kieu mah ieu. Jaka Sinangling bisa ngarti anu jai lawan bakal leuwih ngaroncatkeun kakuatan panarajangna. Bari nencep-ancep kana jai lawan Jaka Sinangling terus nyarita. Masih kena penasaran siga namanya andika teh wargana? Pang lama kekehnya hayang ngabinasakeun anu jai lawan. Bener. Dewek moal oleh penasaran mencan neuleusi lain ngalungsar jadi banusan sia. Anu matak urang teruskeun tarungna sia. Rasakeun Jaka Sinangling. Lewat wargana sigada wajah maju dina rajang. Dina ngalakukeun panarajangna jadi leuwih gara. Babukan senjata gadana ngarah kana dada lawan. Mokaha mun eta babukan gadakeun kana dada, tangtu dada Jaka Sinangling bakal rempag saharita. Orokaya kacepetan gerak jeung kakuatan tenaga lapisan Jaka Sinangling henteu gampang kitu wae bisa diungkulan ku anu jai lawan. Harita bari ngagilirkeun badanna ka gigir terus kabenung naki senjata gada lawan. Jaka Sinangling ngasupkeun panarajang leungeun kencana ngahantem kana dada lawan. Eta panarajang geus bisa disingkahan. Sakiuk telah jeblok desyo. Dadah aing bodoh hadir. Wargana si gada wajah ngageronahankan jari bari ngabangkil menurut sabareng kakak tukang. Tapi gancang wargana ngajaga kasaimbangan badana. Bangkil daligdeug raneg
wargana mancukeun di tangtunganana. Beki tambah penasaran pikeun wargana si Gadawaja. Sabab jadi manehna nu kabeunangan ku Panarajang anu dilawan. Serog wargana ngawangun di pasangan. Netep sekit ka Jaka Sinangling bertus nyarita. Si lain montong wakageus karasa menang angin sia Jaka Sinangling. Panarajang si lain anu kena kana dada dewek. Cangan saukur kabanar hungkul sia. Sakedeung deui mah. Panarajang aing anu bakal ngabinasakeun si lain Jaka Sinangling. Jeung nyegrek ngomong teh aduh ampun. Waing we anjing lah. Ya mudah-mudahan caritaan Andika teh bisa jadi kenyataan wargana. Ngan mun teu jadi kenyataan, wayahna ye nya, wayahna ulah kaduhung mun Panarajang kuring anu tumiba ka Andika. Macam loba batos ya. Oh, kurang ajar ka balak Arab sia, bebatos teh tadah Panarajang dewek ya. Jorelat sulung wargana si Gadawaja maju di Narajang. Sedengkeun Bintarug si Peureut besi bari merhatikeun kana lumangsungna tarung harita ngageunna ngomong surangan. Ulul kana samikeun ka bisa kabodangan deui ku Panarajang geus Jaka Sinangling. Akhir wajar. Wong aing anu bakal maju ngayonan wawalak Jaka Sinangling. Wis waktuna dina poe ieu sapasang Peureut besi aing ngakan dikorban. Tunggu si Jaka Sinangling. Sedengkeun wargana nu maju Narajang harita senjata gadana ngarah kana cak-cakat lawan. Mun tepikeun kabeunang kana sasaran bisa dipastikeun cak-cakat Jaka Sinangling bakal rempag saharita. Tapi kacepatan gerak Jaka Sinangling lebih punjul batan anu jadi lawan. Meh bareng jeung senjata iketna bantrok jeung senjata kadalawan, harita Jaka Sinangling ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana iga burung lawan. Senjata gada bantrok jeung senjata iket Jaka Sinangling. Saterusna tajongan suku katuh Jaka Sinangling harita ngahantem kana iga burung lawan. Ayo belang deui ai. Wargana si Gadawaja ngagero nahan ka nyeri. Pikeun anu kadua kalina ngabangkieung di munur sababarengkah ka tukang. Wargana anu keur ngabangkieung munur ka tukang geus ditarajang ku Jaka Sinangling ku Panarajang susulan, tapi jadi kana gerakanana sabab aya jirim anu ngajrelat. Saterusna mancuh dina tangtunganana dihareupeun Jaka Sinangling. Tetela anu datang teh Bintarug si Peureut besi. Harita Bintarug bari nemungkeun sapasang peureupna terus nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Kusoy Jaka Sinangling. Lu sosok Peureut dewek kuat jeung tuas kawas besi dulu. Kono matak dewek menang julukan si Peureut besi. Setiap lawan anu calon yang dewek geus lobang jadi korban. Bangsa kebenangan ku kakuatan Panarajang Peureut besi dewek dulu. Jadi sekali si lain kebenangan ku Panarajang dewek, maka si lain bakal rubuh dina kayaan eueuh nyamaan Jaka Sinangling alias modar. Jaka Sinangling malas cecepan anu dilawan baitu cerita. Ya bisa jadi eta sapasang kulit Andika memang kuat kawas beuk si Bintarug. Temacak aneh mun loba anu geus jadi korban. Tapi Andika kudu ngarti, nya, kudu ngarti. Kangaranan boga kamampuan ngasaukeun digunakeun keur nanda sakasasama,
tangtu dina hiji waktu bakal aya babalasna keur diri Andika. Selain macam pura-pura tenang saja kasih nangling. Pura-pura tesian ku aing sia. Dewek lain hayang ngobrol tapi hayang ngabinasakeun si lain. Oh, bina-bina teuing si aing teh. Tadah palejak dewek sia. Jorelat jilong Bintarog si perebesi maju dina rajang. Sapasang pereupna but-but pilih genti ngarah kana anggota badan lawan. Waktu panarajang lawan datang, harita jaka sinangling rikat ngajuelat pindah tempat. Panarajang Bintarog terkena kana sasaran, tapi terus ngahantem kana batu gede anu ngajentul di tukangan jaka sinangling samemeh pindah tempat. Gempuran pereplengan katu Bintarog jadi ngahantem kana eta batu gede anu ngajentul. Ngajadikeun eta batu gede teh jadi bencar paburisat Pancawura. Hiuk huskeus purah buru batu bencar saharita Pancawura jadi potongan batu laletik. Bintarog ngagilirkeun badana. Terus sang gajeng luncat ka hareupeun jaka sinangling anu tadi pindah tempat. Bintarog si perep besi nembongkeun perep leungeun katuhuna bari nyarita. Kadaleh ku si lain jaka sinangling. Ieu perep katu dewek bangsa ngagempur kana batu gede anu ngajentul langsung bencar. Paburisat Pancawura dulu. Bisa dibayangkeun ku si lain. Mun tadi gempuran perep katu dewek kena ka si lain mangka awak si lain bakal paburisat jaka sinangling. Modas kalau gitu. Kuring teu bisa disasarwakeun jeung batu anu ngajentul atuh Bintarog. Pan kuring mah manusia boga akal. Sabab kangaranan batu mah memang teu bisa ngalawan. Anu mata kakuatan sapasang eta peureup teu bisa naon teh dijadikeun jaminan bakal mampu ngabinasakeun anu dilawan. Malah kuring muarek ngarasa sentar ningali kakuatan sapasang peureup Andika. Naon sabab kuring geus boga tekad. Sanajan capikeun ka kudu ajal parti saya bayanakeun kuring mah. Nyaeta tujuanana demi ngabela anu jadi bapak. Beuki kahudang amarana Bintarog si perep besi. Bari ngabangun pasangan harita murarang ka jaka sinangling bari nyarita. Si lain memang geus moal diberi ampun ku dewek jaka sinangling. Kalau kumaha oge si lain bakal aja binasa ku leungeun dewek sia. Kurang ajar sia. Rasakeun sia. Jorelat jilong Bintarog si perep besi maju dina rajang. Karap hayang gancang bisa ngarubuhkeun nu dilawan. Harita panarajang Bintarog jadi lebih garang. Jaka sinangling ngarobah cara tarungna. Harita cajingkahan panarajang lawan, tapi senjata ikatna dipake ngahantem kana sapasang peureup lawan. Sok Cebret deus. Bintarog semu anu ngagurubug jeung kaget deui sabab sapasang pereupna karasa nyeri waktu dihantem ku senjata ikat lawan. Samaneh leungit kakagetna harita senjata ikat jaka sinangling dina kacepetan gerak anu teu bisa diimbangan ku anu dilawan ngahantem kana dada lawan ngajadikeun Bintarog si perep besi ngajaligleug melulus sababaraha lengkah ka tukang. Sat syuk cebret gas. Bintarog si perep besi ngadaligleug gancang harita mancukeun tarunganana.
Bintaro ngahulang bari merhatikan jilawan jeung ngarasakeun kanyeri dina badana. Manehna jadi ambek kadernya sorangan sabab geus sempat nyingkahan panajang lawan anu geus ngahantem kana dadana. Ningali kana eta kaayaan jawara wanita Antigi si sapasang pedang iblis jeung wargana si Gadawaja cing jerat saterusna marancuh dina tangtunganana sajajar jeung Bintarug si perebesi anu keur masih keneh ngarasakeun kanyeri. Antigi si sapasang pedang iblis ngareret ka wargana jeung Bintarug betus carita. Si Jaka Sinangling kemampuan dirina memang di luar dugaan kana Tarug. Ningali kana kanyataan seperti kitu. Urang tiluan kudu maju babarengan ngahurup si Jaka Sinangling. Mun keukeuh mah. Ku cara seperti kitu, mangka si Jaka Sinangling bakal kawalahan. Wargana si Gadawaja anu riseu ngajawab. Ponor rasa pikiran cicigi teh. Urang tiluan kudu maju babarengan sekaligus ya bayo. Sabab iwa ku cara kitu yo. Urang teh bakal mampu ngabinasakeun si Jaka Sinangling. Banan Tarug. Ya bolor kudu kitu. Lah, kudu kitu. Sakumaha anu diomongkeun ku cicigi kangaranan dihurup ku tiluan mah si Jaka Sinangling tangtu bakal kawalahan. Jawara wanita Antigi si sapasang pedang iblis musirkeun panentepna ka Jaka Sinangling bari terus ngumbarat caitaan. Hei Jaka Sinangling, sanajan maneh boga kemampuan ilmu silat anu cukup hebat, tapi kangaranan aing tiluan maju babarengan ngahurup maneh, bisa dipastikan maneh bakal kawalahan Jaka Sinangling. Maneh geus moal mampu ngimbangan cil urang lawan anu akhirna maneh bakal aja binasa di persembahan Jaka Sinangling. Wargana si Gadawaja mil nyambungan kana caicana Antigi. Si lain daek teu daek kudu narima kana kanyataan Jaka Sinangling. Kangaranan tarung ngalawanan cilurang lawan sakaligus. Geus jelas si lain bakal kawalahan deuleu. Dewek tiluan bisa dipastikan bakal mampu ngabinasa ka si lain deuleu. Bintarung si perebesi ge mil nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Serang kan geus pipiluan kana urusan batur sia Jaka Sinangling. Mangka si lain ayeuna kudu narima kana akibatna sia babalak. Sagedeng deui aing bakal ngeurup maneh sia. Si lain bakal nyangkere jadi bangke sia. Rajol sia. Jaka Sinangling anu geus cukup lila makalangan di dunia kajawaraan sarta geus asa ku pangalaman rada ngarahu oge dina jero hatena. Kitu teh sabab geus ngarti tilu urang lawan anu bakal maju ngahurup dirina teh pada mibanda tahapan ilmu silat anu teu bisa dianggap enteng. Tapi Jaka Sinangling geus kuat patekadanana demi ngabela si Rawing anu jadi bapana, geus muarek karasa risiko patuhi rempan ku ajal. Jaka Sinangling bari ngabagikeun panentepna ka tilu urang lawana. Harita dina sikapna anu tanes terus nyarita. Kuring geus nekadkeun demi ngabela anu jadi bapa. Geus muarek risiko pati rempan ku ajal. Mun teh mah kudu ditakdirkeun ajaling pati ku andika tiluan. Keur kuring taya bayana. Jadi andika tiluan geus cukup loba ngumbar caritaan leuwih hade buktikeun caitan andika. Sangkan jadi kanyasaan. Mampu ngabinasakeun diri kuring. Sok. Jawara walita Antigi si sapasang pedang iblis ngareret ka wargana jeung Bintarug mangrupa reret isarah pikeun ngabagi diri ngatur posisi mangsa babarengan maju narjang kanu dilawan. Celuanana terus ngabagi diri ngatur posisina.
Antigi si sapasang pedang iblis nancep sekeur ka Jaka Sinangling bernyarita. Ku aing tiluan bakal dibuktikeun Jaka Sinangling. Sok. Takdir maneh memang geus dicangsukeun dina sel ieu. Sok. Bakal ngajampan aja bugang sia. Sok buktikeun. Bakal modar. Sok tong loba omong. Heya. Jurelat. Culung. Tilu cirim ting jurelat majuna rajang babarengan. Pikeun ngimbangan tilu urang lawana harita Jaka Sinangling leuwih ngaronjatkeun kacepetan gerak jeung kakuatan tanaga lapisanana. Datang sabetan sapasang pedang Antigi. Disusul ku babukan senjata gada ngarah kana sirah lawan. Datang panarajang sapasang pereupna Bintarug. Jaka Sinangling ngajolat pinas tempat mangsa nyingkahan panarajang tilu urang lawana. Sanajan kecepatan gerak Jaka Sinangling mampu nyingkahan panarajang tilu urang lawana, tapi tilu urang lawan ge bangun anu teu mereka sempertan kenuju lawan. Tiluanana ting joelat nyusul tepus ku panarajang susulan. Muru ka tempatna Jaka Sinangling anu geus pinas tempat. Kajadian saterusna waktu senjata iket Jaka Sinangling dipake ngabendung panarajang Antigi jeung wargana. Sabetan sapasang pedang Antigi dibendung ku senjata iket Jaka Sinangling. Kitu deui babukan senjata gada wargana. Tapi di luar dugaan harita Jaka Sinangling jadi kapalingan gerak. Geus teu bisa nyingkahan pereup katuh Bintarug si pereup besi anu ngahantem kana dada lawan. Hiuk cebelos. Jaka Sinangling ngagrok kaget benahan ka nyeri. Terus kabangkieu murur sababaraha rengkah ka tukang. Tapi daya tahan badan Jaka Sinangling kabilang hebat. Kabenangan ku panarajangna Bintarung teu nepikeun karubuh. Malah Jaka Sinangling gancang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieu. Darig-deg. Raneg. Jaka Sinangling ngeureunkeun sapasang sukuna anu ngadalig-deg saterusna mancuhkeun tangpunganana. Tilu urang lawanna jadi pada gede hate. Ningali Jaka Sinangling geus kabeunangan ku panarajang pereup katuhna Bintarug si pereup besi. Tilu urang lawan harza pada ngumbar caicanana. Antigi si sapasang pedang iblis anu leuwih teu heula nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Kanyataan geus teu bisa dibantah ku maneh Jaka Sinangling. Kayaan maneh geus mimiti kawalahan. Kabuktian geus kabeunangan ku panarajang Bintarug si pereup besi. Sanajan maneh boga daya tahan anu cukup hebat cenepikeun karubuh, tapi tanda-tandana geus jelas Jaka Sinangling sakedeung deui maneh bakal kasoran eleh jajakeun dina poe ieu sia. Bintarug si pereup besi harita milu nyarita. Daya tahan si laing lumayan oge Jaka Sinangling. Sakuda mah dada si laing rampak dihantam ku pelepaso dewek deui sia. Tapi kebenangan ku panarajang dewek anu ngadua kalian mah si lain geus moal bisa menyat deui si Jaka Sinangling. Wargana si gada wajah milu nyambungan kana caricana Bintarung. Si lain kudu ngarti Jaka Sinangling. Dewek sagedeung deui bakal mampu ngasupkeun panarajang ka si lain deui sia. Babukan senjata gada wajah dewek bakal ngabencarkeun babasok si lain sia.
anu satuna si lain bakal ngusek eueuh nyawaan deui sia. Jaka Sinangling dina sikapeun anu tanda terus nyarita. Bakal rasa umur nyuhun hulu anu ngomong dibarengan jeung kerek sagarupa. Wasa ngomong sia. Wah, no asing. Dari si lain nya. Adik katiluan tong waka ngumbar heula caicaannya. Sabab tepikeun kayeuna kuring cacan bisa dirubuhkeun. Sakumaha tekad kuring mun memang ditakdirkeun kudu ajal demi ngabela anu jadi bapak, kuring tangtu geus siap pikeun narima kareta kanyataan. Maneh teu kudu pura-pura tenang saja ka Sinangling. Sabab teu mustahil dina waktu nu malila deui sabetan sapasang pedang aing bakal nembus kana jantung maneh saja ka Sinangling. Kalah kumaha oge maneh bakal kawalahan deui sia. Jaka Sinangling nangtukeun sikepna. Harita geus teu nungguan ceul urang lawanna anu majuna rajang. Tapi Jaka Sinangling anu bakal majuna rajang. Harita Jaka Sinangling majuna rajang bari ngagero. Urang teruskeun carungna tadah palajang. Jorelat julung Jaka Sinangling majuna rajang. Dina ngalakukeun panarajangna meh ngagunakeun sapinuna ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tanaga lapisanana. Tapi gabungan kekuatan til urang lawana cecela mampu ngimbangan panarajangna Jaka Sinangling. Waktu Jaka Sinangling anu ngagunakeun senjata iketna dipake narajang kawargana jeung Bintarug, harita dua lawan anu ditarajang bisa ngapedung panarajangna Jaka Sinangling. Hiuk siusang. Senjata iket Jaka Sinangling dibendung ku senjata gadalawan. Senjata ikat lawan dibendung ku pereup katuhuna Bintarug. Kajadian saterusna geus waktu sababaraha detik disanggeusna panarajang senjata ikat dibendung ku wargana jeung Bintarug. Harita antigi si sapasang pedang iblis. Harita pedang dina leungeun katuhuna antigi nyabet kana beuheungna Jaka Sinangling. Puguh we Jaka Sinangling ngaranjug kaget. Gancang harita narik badanna ka tukang. Sok sanajan Jaka Sinangling bisa narik badanna ka tukang, tapi ceburung bajuna soek dina lebah beuteungna. Berat, cuelat. Jaka Sinangling ngacrelat luncat ka tukang, ka tempat anu rada anggang, saterusna mancukeun tangtunganana, bari ngatureng hapanapasna, bari ngali baju dina lebah beuteungna soek. Jawara wanita antigi si sapasang pedang iblis bari merhatikeun kalebah Jaka Sinangling terus nyarita di bareng jeung seuri. Masih kene untung Jaka Sinangling. Maneh bisa narik badan ka tukang. Sakuluna mah beuteung maneh teh geus kaluarkeun peujit deuleu sia. Mangsa kabeunangan ku sabetan pedang aing deui. Anu matak sakumaha hebatna kamampan ilmu silat maneh, tetep dina akhirna mah maneh moal mampu ngimbangan ceul urang lawan anu sakaligus maju babarengan Jaka Sinangling. Dina akhirna mah maneh jadi tumbal dina ieu patempatan sia. Wargana si gada wajah mil nyambungan kana caitana antigi si sapasang pedang iblis. Si lain sakuna mah montong maksakeun diri pikeun ngalawan dewek jelua Jaka Sinangling. Samemeh tadi dewek jeluan maju babarengan, sabenerna mah si lain boga kesempatan pikeun nyalamatkeun diri deui sia. Ngejas ninggalkeun ieu pasempatan Jaka Sinangling. Nyalain kitu Tarug. Wargana segala wajah ngararet ka Bintarug nu diret terus nyarita. Si lain memang lawan anu balaguk Jaka Sinangling balaguk si lain mah.
padahal sakirana geus mah kawentuk naon teh ngalawanan ti urang lawan mah mending gede kabur we nyamarkeun diri tong pura-pura dinya teh naon teh bakal mamukana tong pura-pura tenang tapi ayeuna mah geus celat geuleuh sakedeung deui si laing bakal diperena Jaka Sinangling. Jaka Sinangling akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngungkulan til urang lawana geus caya deui cara kajabat ti kudu ngagunakeun ilmu pancer manunggaling alam warisan ti si Rawing anu jadi bapana. Harita Jaka Sinangling geus teu malire kana caicaan til urang lawana. Jaka Sinangling sapasang dampal leungeunna ngawangun sembah di hareupeun dadana dina kayaan bari peureum tilu urang lawana anu keur pada ngumbar caicanana. Harita ngadadak deui jarempe sabab jadi karaketeun waktu ningali sakujur tangtung badana Jaka Sinangling dilapis ku cahaya bodas. Anu saterusna eta cahaya bodas teh nganlan. Geus kitu terus jadi gulungan cahaya bodas anu museur ngabuleun sapasang dampal leungeun Jaka Sinangling anu dina sikap sembah. Merhatikeun kayan anu ngagetkeun pikeun cil urang lawana. Harita antigi si sapasang pedang iblis ngareret ka wargana jeung Bintarung bari ngomong lalaunan. Urang ciluan kudu atawa kudu ngarasa kaget. Komo mun sencar ningali kaayaan si Jaka Sinangling anu saperti kitu. Gana carug. Ayeuna kasempatan pikeun urang maju deui, urang narajang di babarengan. Bari pada ngagunakeun jurus pamungkas jeung kakuatan tanda lapisan sapinuhna. Urang ciluan geus waktuna kudu ngabinasakeun si Jaka Sinangling. Antigi si sapasang pedang iblis jeung wargana si Gadawaja katut Bintarug si Perep Besi pada saga diri pikeun babarengan maju narajang. Masing-masing bakal ngagunakeun jurus pamungkas jeung kakuatan telaga lapisan sapinuhna. Tiluanana pada boga kayakinan panarajangna bakal mampu ngabinasakeun uji lawan. Harita tiluanana ting cerat panjunarajang kalebah Jaka Sinangling anu masih dina kayaan peureum. Kajadian saterusna waktu panarajang tilu urang lawana jarakna geus deukeut harita Jaka Sinangling bentak saterusna ngagerakeun sapasang dampal leungeunna anu dipuleun ku gulungan cahaya bodas teh. Gulungan cahaya bodas anu ngabuleun sapasang dampal leungeun Jaka Sinangling. Harita ngabelesat punah pindah mapa kakuatan panarajang anu datang. Antigi si sapasang pedang iblis anu leuwih teu heula ditemrag badana ku gulungan cahaya bodas teh. Sapasang pedang iblis antiga atawa antigi jadi parotong di dua bagian. Sedengkeun antigi ngacengkang ngoleab ka tukang. War hus hiu. Antigi ngageros semunga cerit nahan kan nyeri terus ngacengkang ngoleab ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang koreab kebut Antigi rubuh ngababengkang maring lemah. Geus waktu sababaraha detik giliran wargana si Gadawaja anu ditemrag dadana ku kakuatan gulungan cahaya bodas teh ngajadikeun senjata gadana jadi ramuk Pak Bolincai dituturkeun ku badana anu ngacengkang ka tukang. War hus wargana ngageronahan kan nyeri bari ngacengkang ka tukang. Jengkang kedebut wargana rubuh maring lemah. Saterusna giliran Bintarug sapasang Perep Besi anu badana ditemrag ku kakuatan gulungan cahaya bodas ngajadikeun harita